nganan hirup sesoranganan teh. Sesorangan sih, duaan jeung anak. Kumaha atuh. Teh emang geus kudu waktuna meureunnan. Kuring teh ditinggalkeun pamajikan. Jadi sok hayang nyanyi ari keur inget teh. Ieu kerasana lamun hirup sorangan. Buset ta domba. Berang sok jadi pikiran. Buset peles banget suaranya. Ieu karasan. Buset eta domba. Tepal we aing rek keur ngahaleuang teh. Musingkeun bener geus pipiaraan. Si Catrik. Adena teh boga anak teh yeuh. Getolna ka cida. Narimakeun kayaan hirup kurkos kieu. Karunya kakolot. Saya berjengkah hayangna gede oge nya kumaha atuh. Da emang can waktuna meureunnan jang sing sabar we, sing sabar. Nya. Alah. Samping hidang dina bilik, bujur hidang goreng mie. Waalaikumsalam. Jadi ngahaleuang wae. Ngahaleuang kitu teh. Kumaha atuh da emang geus kieu pagawean abah mah. Si Catrik ka mana sih? Saha? Si Catrik. Aya biasa manehna mah. Tur ulin jeung babaturanna di Tegal. Jeung babaturanna? Oh. Saha babaturanna? Domba. Abang mah tugan teh we. Babaturan babaturan domba mah urang ge cara babaturan domba. Heeh. Satu ah. Mari lah ieu, hayang ka si Catrik. Enggak mana? Ari ka si Catrik. Geus mana teh yang lain teman? Di Tegal anu di Lebak. Oh, di Lebak. Heeh. Catrik. Boga babaturan teh dipikir-pikir cek aing nu euceuk ieu teh. Eueuh, nu euceuk ieu. Nu hiji lekong. Nu hiji geus teu paruguh we pokona mah. Kajen lah sabari jeung kitu-kitu oge. Penting mah bahagia anak abah. Sareo lah ya. Yeuh. Tondo, Mas ya. Masih ada wae lah. Pabelit domba teh tolol teh asli. Duh. Set dah suwe banget. Naon? Gernaon. Domba pabelit. Rese euy. Dombana teh kira-kira atuh. Tumang-tambang ge dibolit-bolitkeun wae. Nyaan ieu mah ya pi pabelitna. Mungkin dijual keneh wae eta. Ang diomelan abah aing. Nah itu tuh ngobrolna tuh. Ayo. Ayo pi. Kita jebur mah urang ya. Moal ieu. Langon naon di dieu kos kolam renang. Bari acung-acung sukuna. Si tapinan ya. Adem. Atuh ieu na ah. Cetumben sih nyamperkeun aing. Barose di imah euy. Biasana sih jeung golongan korma buruk. Nyari aing mah ka mana wae ulin mah. Ya kamari mah horean wae aing sia jeung si korma buruk. Raku pan aing mah ngabela sia. Dia aja ku si korma buruk ya. Nyao oh saksi. Ih, tadi ketigaan. Kacamata si halus eta. Olah jelas. Gimana poeng? Cuma yang wae naon. Bau aing mah. Kali iya piraku bau. Siapa anu di film teh ya? Anu artis anu si cerak nanti dah. Saha? Si cakarakan. Ngomong cakrakan ngomong cak. Eta. Mantep. Jage kos artis naon? Rizky Aditya. Tapi teu mirip. Oh, ini teh mirip. Nya mirip di mana sih sama cowok? Ya mau pintar teuing ngaledek ka aing teh. Pi. Sianta nempot si Neu-neu. Naon si aneh nanyakeun ka bogo batur. Tuh kona naon ieu nya. Beda we kitu nempo maneh nama ih. Maksudna beda kumaha? Ya beda ambe jeung kuda. Si mah geblek ah. Bedana kumaha maksudna geulis kitu manehna? Geulis sih henteu, sedang lah masuk ke kriteria aing. Berarti sia
boga perasaan ya kemana nak. Sautik. Iya. Tapi ulah loba omongnya. Ya ngomong ke saya si aing maupun kawan setia jeung sia. Awas ya. Era soal naing. Oh, ayo tenang. Bila mana ku aing dibantuan sia menangkeun ka Bogo Batur. Bener sih ya? Lah bener. Oke, siapain aing berarti. Bener. Ditah, Kemana ganti? kemana weh? Kayaknya domba mah, cang-cang. Ya. Loba simut di dieu, Pi. Kita malah bangkong. Oh, ngalah simut. Yuk. Tah, di dieu loba ye. Pi, jaga Pi. Mana? Oh, dar sia. Atuh pah digebug mah. Nyapan ambil bonang. Dicomot. Ayo. Ieu nata. Oke ya. Eta mah teh kembe. Ayo. Nah. Cakal. Cakal aingnya. Oh. Sing mau nyerahan. Oh, ayo. Motor cak aing. Mana? Ayo. Aya. Katindihan si aing banget. Nah, benang ya ku aing trik ye. Nang Pi. Benang. Kono po. Lah oh gini kita. Ya, hibar merentik. Ah, Tadi mah aya di dia. lagu kah? Yang ke satu ayu deh yang gede. Ngapain ya gadang ngasola? Ngarek mana sih orangnya nih sawah-sawah Biasa ngabuburit. ngabuburit atuh ka sawah. Pan ari ngaranna di kota mah geus suasana kan beda neng. Di lockdown teh ya, naon teh ya, obat virus teh ya, pan ada lembur aya alami keneh. Heueuh nya indah banget sih. Ya, komo lagi di dieu mah. Ada. Oh ya Allah. Baca. Tinggalin ininya. Nyating sarimpet. Katinggalina tita tadi teh bangunan ngelamun wae kunaon atuh. Bangunna ongkos aya nu beda nya neng nya. Apa boga pikiran apa kumasih? Teu ieu teh nya atuh kata Jong. Ah nya eta mah perasaan teh doang jeung mana lu. Henteu siga keur ieu loba pikiran. Pikiran Adit meureun ah. Asana mah nya neng nya. Heeh. Apa mikiran si Adit apa mikiran si Adit ye? Deh ngomong naon wae ah. Masa yuk rek bobogohan mah tiba ngarek diangon oge riweuh wae. Tuh, ngomong-ngomong tukang angon, ingat secatrik meureun ah. Deh ari ngomong. Kamu ka power pisan teh iya. Ya, Yuk tadi atuh ngomong apa, ih nya. Oh atuh ka di dieu ah. Wah. Arek naon sia korma buruk ka sawah-sawah. Ku ya batok ah. Usai kepanggil jangan kos ieu nya neng. Os arek liwat yo. Ya ayeuna kieu, urang dihareup Ya, neng. Aya naon ieu? Lah sia arek naon ka sawah-sawah. Oh sia ngarep liwat tah. Ngeser. Trik tahan. Awas, si tahan kudu tahan yo. Lah sia we anu ngeser mah. Aing dek liwat yo. Naon alaan aing ka dieu nage sia. Lah, lan sia ge atuh kudu ngelehan atuh sia anjeun awe babarengan ya. Embong aing ah. Tahan trik. Oh. Awas ya, Neng. Awas, Neng. Lu sia nyelehan atuh lu. Dan ngelehan lah, teu bisa kitu. Lalu teh Awas. bisa. Awas sia ya. Bong ah. Sia ari teh adalah. Tahan. Buset, emang sia teh nyaho aing sia. Geus naha ieu ulah para wae. Geus naha atuh berengan jalan meni istunding ih. Ayo tuh bro. Ayo. Jangan-jangan kain bohongan suka nanya AA. Naon sih? Sia ngalamun. Iya. Kenal dia. Ngadenge tuh sia. Ada yang atuh. Naon cenah? AA. Set. Umur-umuran aing ku awewe disebut AA. Geus atuh orang ngelehan mundur. Ayo tuh. Jadi kos mobil. Aduh.
Oh. Bareng wae si sia. Cek aing ge sial banget. Aduh. Bos, ayo naik, naik. Aing bantuan atuh. Bunga barlok. Mah bos. Tarik atuh. Aduh, dia mah. Barlok. Iya. Aing mah belok ke kajenting bahagia aing mah. Bila perlu aing belok deui.